maju sia ayahnya gerak ketukin pengerti maneh pasar rasakan sia pernah stiker saya marahnya hai pandawa di siapa peninggi kelas rengi leles dir kapu kaibunan dir kapas kau jalan buat Raja Soksia Raden Gatotkaca Irarot yang awal padanya jeblok iya patih namin kapihlaan atau sami sarasip sarakan bila buah Rasia boleh jadi tengah cenau boleh maju siapa yang baik kabeh Gatotkaca menawan maneh lulus beye sia hari paman kunaon paman lulus lemah kudu kumaha geus kieu kase buka paman urang kieu we terus ieu Sanghyang Wirayuda anu aya dina saluhureun tangkal kalapa pelajar geledek pada nyelametkeun Arjuna uncat tina tangkal kalapa nanging samping nangali kana barang bang atuh dibebut tatana tahan Arjuna Arjuna sampai ngederek-nek saha maneh satria kaula rek nyelametkeun anjeun urang geuning ngagoler dibebet tapi aing tenang aing jelema sakti mandraguna pun jelema papat atau simpu jana kulit Arjuna ini eta gaduh getihan wajar saeutik betul bro bayangkeun kalapa ke 8 meter udah bisa sakieu gagah kunaon maneh hadina kaula leuleus dah heula kana saleus timbalan ari anjeun saha ngaran kaula Sanghyang Wirayuda anu bakal ngabela nganyerkeun bener jeung adil saha-saha jelema anu lemah ku kalebak ditulungan anjeun Arjuna Gatotkaca jelema lemah saha angin Arjuna jelema lemah kalau bakal ngabelan anjeun ari anjeun urang mana kawan maneh da apa kudu nyaho urang ka urang mana kaula tibalana nya eta kaula teh kabaladah leungit ka Ciherang rek naon anjeun ka dieu kaula tulungan anjeun kana geus paman itu saha tanya we kumaneh ieu teh Gatotkaca mah iya urang mana maneh iya nuhun kitu Arjuna timbalan saeur anjeun luar biasa anjeun satria sakti anjeun aing Gatotkaca kaula saeur anjeun wes hebat anjeun satria aing dibalaena gawala anjeun mah teu cageurkeun teh dengan budak jono anjeun nyahoon satria hebat ya ada hebat si satria gawala hebat si satria maksud anjeun datang ka deui kaula kabeh kaum lemah model anjeun kok kaula sabab kaula bakal ngabela negara di bangsa itu wala direjek tuh penjajah penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perintah manusia dan peradilan. Oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Eta anu teh cita-cita kaula sabab dina bangsa ayeuna moh dibitura beh di dieu. Moal aya urang lamun kaula teh heula. Sabab dina mangsa urang anu jalanan oke kesinambungan antara dia dan mereka itu harus dengan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga Jawa. Jero yang ngomongnya. Saat kemarin luar biasa. Jelema lemah pecicing. Luar biasa. Kata kain telemah di lemah Indonesia. Kurang ajar di hulu babatok siar. Anjir. Hayang lulus kena payah lulus Allah. Bapaknya lulus. Siapa nama lain lulus kelok goblok. Sakit kok. Kabinat-binat aing sakit mantu sakit nyata. Tahu kan udah tahu. Hayang jaga timbalan nyanyi siap. Ampun satria ulah kitu kutit yang disebutkan keluar kena tekon pada witing siang nikah aing disorot nablong cager lagi Allah luar biasa ampun Gatot Kaca cager lagi luar biasa ampun raja hebat aing dilawan kurang ajar siap nanaonan hari mana kasna peko aja sahan datang ke aing diabut-abut ku aing dewa turun kabeh babak ku aing siap ada naon dulu itu tetiasannya lios agak punten damang agak naonan jakah gitu Kakang Semar anu ngomong nita kudu kahina lamun nita lain kahina tunggu kancuranana jelema kitu diberi ilmu si cepot diberi ilmu boleh kieu tilu poe hancur dunia tapi berarti jangan tengerakeun aing ya Wirayuda Sang Hyang Wirayuda ngaku Sang Hyang sia kumaha aing jadi pangartinya Megang dia kalau datang ke daerah kapela jelema anu kaum lemah. Saha saja anu kaum lemah, kalau bakal dibantuan, sabab kaulah cita-citanya karena ngalimikeun penjajahan di muka bumi. Sabab kaulah teh hayang ningali jelema-jelema terjajah anu mah dina waktu ayeuna di antara baheula jeung ayeuna oge sapara kancana timurna karusuhan jeung kabiadaban anu aya sugan pidato goblok. Gororasi siya maju siya bawa ke hati bahasa jero dulu rasanya jauh wanita repek wanita tukang pek ayo tak dia repek jangan daging ayu ipis tulang ayu ulang lalu ayah sopu siya sabdan wanita repek itu kan benar sah iya nges hari ini atau ini pecus bro tapi bohong hebat aja saat siap dengan stiker saya cuma iya kalah serang dijamak dengan Sang Hyang Wirayuda langit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia nyata Raden Jaka Gintiri Raja Dewi Setia lagi dia ini jadi Luki ya udah aja udah jadi jerapah sadar kalau api-api tak apalah menggintiri
ke panas tiris lagi panas ya saha sebenarnya Bandawan menuju belakang ke rasa kena pembalasan ke air halasnya iya di mana ada superhero kaya bodoh kurang ajar sedepodaran gua insya manusia saja nah kudu apa si Cipot saja wah suha babu pesak iya terus tenggelam kemana iya anaknya iya bapak aduh bebeja ke bapak sianya bubuyuk sia datang ke gai iya rasakan sia pernah stiker saya kumampat tak yang wirayuda dicamak dening ieu kalau tamur kalengit tampal bilang tanpa kanan jadi asta jingga dia Allahu Akbar ini edan Bima Arjuna Gatotkaca barang ninggalin ieu teh satria teh asta jingga anu kadana jeung nyumput tina rungkun kalaluar bari nyenak lengis bari ngabuk-babuk ya tadinya Gatot kampung silat edan deh pahingan ya satria goblok dosinan gitu gulung tewak Bima Arjuna lan Gatotkaca ngepungi astadingan lompatan di babari mana-mana di babari luka kumaha nasib nai astadinga nanging upami urang di palai uninga kumaha nasibna astadinga gaya bicara urang di guru nabu di pegang aparantos na dunungan kagaya Ismar Badrana yang ngahajat nyarukan iya kalakamurka iya kalakamurka bongkar usni yang jamus musada gerak pulih di kajati pulang kasar arekah pula itu sangkan panawa panasaran kadang ayam jamus ketungtungna muka isi yang jamus saya mana gaya sanes kalau kamu kate lengit tampil dihilangkan pangkalannya nah dia endong Semar Badanaya sarang Dewi Setiarangnya kakang Ismaya kakang Badranaya seberang saya lebat kaca nanti nyangakin hati lumayan lebat kaca nanti kakang Semar bantusan kalau sakit itu nah kurang usaha dah wajibna kurang mah usaha kan taufik jeung hidayah mah eta urusan umur benar mudah-mudahan panawat desa ngabongkar nampesina layang jamus kali musada ya sadaya perjuangan kudu make pengorbanan tina pengorbanan teh kudu ngaliwatan susah payah tina ngaliwatan susah payah kudu barengan ikhlas jeung ridho tanpa kadugi masa lalu pagi ikhlas san ridho ya sakitu dewasa parakan jasa kali mudah-mudahan pangeran saya Bapak Sunanda kemana
Cimpanya Yuswa kapayungan mudah-mudahan jadi pemimpinan luar biasa. Kan itu diwasa para kanca pun dan biasa mengelepaskan mudah-mudahan sedayana mati kena baca itu umur berkala. Selamat menonton, selamat menonton. Sekali selamat tetap selamat. Sakit itu putra di hati Mario sangat di Solo pamitan sangat pesona sangat suatu surat di sepetak pulau. Aku